kuring bade nadawidi, sim kuring di 11 IPS hiji bade nyungkeun wawancara pikeun tentang bahaya ngarokok pikeun kesehatan. Teh sawios Pak. Sawios mangga panginten kalarasan nuju nyesep Bapak oge, mangga bade naroskeun naon? Di dieu nu aya 10 pertanyaan nyungkeun jawaban anu sajujur-jujurna. Mangga dijawab sa aya-ayana. Anu kahiji Pak punten, Bapak di ngawitan iraha Bapak ngarokok teh? Ngawitan ngarokok teh saleresna mah di SMP kelas 2 nanging liren pas SMA dugikeun ka 2002 hiji ngawitan deui 2002 hiji dugi ka ayeuna. Jadi masih berproses lah. Mun. Terus naon anu ngalantarakeun Bapak ngawitan anu ngarokok? Kulantaran hiji waktu SMP mah aya babaturan ngajak jadi kacana ku sakaba-kaba. Lamun waktu 2002 hiji mah karena stres. Faktor utama ngarokok mah butuh ketenangan Bang. Biasanya Bapak di Nusa Dinten masuk sebelah batang atau sabungkus kah? Pami sadinten tergantung rokok, pami rokona anu batanganana alit biasa, paminten 2 bungkus mah. Pami misalnya anu seueur nya sabungkus dina sadinten mah panginten. Tapi nuju dikirangan aja. Pami di merek rokok, nah anu difavoritkeun rokok naon sareng alasanna nah make jeung resep rokok eta. Nu difavoritkeun tina rokok sareng alasanana nyaeta rokok Marlboro Black anu bolong tengahna. Gitu eta rasana lumayan ka hiji rasa kaduana harga oge lumayan eta harga diri pan ari nu sawarokok. Kumaha perasaan Bapak pas ngarokok? Perasaan ngarokok tenangnya, tenang, plong perasaan, jadi naon beban pikiran teh asa berkurang walaupun teu beres masalahna mah. Gitu. Terus numutkeun pendapat Bapak nyalira, kumaha pangaruh ngarokok kana kahirupan sapopoe, boh dina kesehatan, ekonomi, atanapi dina hubungan sareng batur. Pangaruh ngarokok dina segi eta kahijina panginten dina segi pengaruh sareng nu sanes. Rata-rata lamun circle-na ngarokoknya hepan-hepan wae, lamun circle-na sanes perokoknya mungkin ada jadi isin, lamun dina segi kesehatannya tangtos lah. Rokok itu tidak sehat tapi menyeimbangkan ketenangan. Tahu enggak? Terus apa Bapak aya kahoyong teu pikeun ninggalkeun eta rokok? Hari kahoyong ninggalkeun rokok mah sapertos teu. Tapi pamingirangan mah insyaallah biasa. Naon wae tanu janten tantangan sesahna liren ngarokok? Sesana liren ngarokok karena hiji tos jadi kebiasaannya, jadi kebiasaan sesa dilepaskeun. Tapi lamun urang hoyong liren tina ngarokok mah panginten nu sesahna teh nalika rengsi tuang. Sareng nongkrong-nongkrong eta bisa jadi saya nama panginten tuang kedah dikirangan, nongkrong kedah dikirangan lain. Gitu, Asep. Pami dipasihan kesempatan ayeuna naha Bapak hayong ngantunkeun kebiasaan ngarokok teu? Mun ayeuna mah henteu, tapi lamun tos gaduh istri mah sapertosna biasa panginten. Rada nyambung kana nu ku Bapak di beberkeun, kumaha Bapak ngatur artos pami engke atos nikah terus masih keneh ngarokok? Pami atos nikah ngatur uang kanggo rokok nya panginten sadipasihan aku pun bojo. Kumaha saena panginten karena kebutuhan rumah tangga lebih penting daripada kebutuhan pribadi panginten. Terus nyungkeun saran oge kanggo anu teu acan ngarokok pesan kesana kumaha? Pesan-kesan kanggo anu tara ngarokok ulah nyobian. Utami nama eta ulah kacacandak tetep pada prinsip teu kenging ngarokok gitu. Karena rokok ketika sudah menjadi kebiasaan sulit untuk dilepaskan panginten. Gitu, Asep. Mungkin atau siapa sakitu heula meureun disim kuring hatur nuhun pisan kana waktosna. Hatur nuhun pisan Pak.